Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring suki wapal wargi sadayana. Alhamdulillah Kociak channel tos nge-upload di video jumlahna ayeuna tos 25 dongeng. Hatur nuhun ka para mitra anu masih keneh manteng di channel Kociak. Para mitra wengi ayeuna Kociak channel bade ngahanca deui cariosan anu yudulna Waku jeung Alek Heos alih profesi jadi tukang jajalu. Atuh mudah-mudahan dongeng sakacamplung ieu tiasa katampi kalian ku kabingahan. Kociak channel ngahaturkeun hatur nuhun ka para wargi sadayana. Mangga atuh ka para mitra ayeuna urang ngancawe dongengna. Mangga nyanggakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, kaayaan di pasar baru ku waktu ayeuna lumayan rame. Timimiti warung cikopi, tukang kolontong, kios barabadan, jeung toko grosir. Kabeh eueuh nu teu sibuk. Masing-masing baroga langgan anu geus matuh. Ngan di antarana aya anu dagang ukur loba omong, tapi hasilna nihil. Model harita nu kaalaman ku tukang obral. Dina trotoar jalan eta pasar kasampak aya 2 urang tukang obral keur ngaromong patembalan. Nusa urang dagang parabot jeung nusa urang deui dagang pakaian. Kadenge harita tukang obral parabot cecileuweungan. Harga obral, barang paten. Lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kanyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah. Diobral pokona mah. Barangna komplit, sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, pispot na aya. Pokona mah dijamin komplit, harga obral. Tuluy ditema ku tukang obral pakaian. Diobral. Harga murah barang weuteuh, komplit sagala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah, diobral bea karep pokona mah. Najan duanana cecileuweungan bea karep nanawarkeun dagangan bari jeung hargana diobral. Tapi weleh eueuh nu minat meuli. Aya nu nyamperkeun oge harita teh ukur rek nukeran duit receh. Sigana 2 urang tukang obral teh geus cangkeuleun ngomong. Atuh jep duanana jarempe tuluy silih reret bari pabetem-betem. Keur jongjon kitu. Rentang-rentang ti kajauhan aya saurang nini-nini lempang semu rarampeolan. Beuki lila nu lempang teh beuki deukeut kanu duaan. Atuh tukang obral teh duanana caruringhak tuluy kadenge deui ngomong patembalan patarik-tarik siga tadi. Harga obral barang paten, lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kanyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah. Diobral pokona mah. Barangna komplit sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, pispot na aya. Pokona dijamin komplit, harga obral. Cek tukang obral parabot ngomong deui siga ti heula. Tuluy sarua tukang obral pakaian oge nyelengkeung, basana teu beda jeung tadi. Diobral, harga murah pakaian beuteuh, komplit sagala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah, diobral bea karep pokona mah. Nempo aya 2 jalma nyang hareupan tumpukan parabot jeung pakaian. Si nini teh lempangna eureun, tuluy gog-nagog hareupeun tukang parabot sarta pok nyarita. Eueuh, si Ujang. Ieu parabot mani ngungul kieu, rek pindah imah sugan si Ujang teh. Ditanya kitu ku si nini, tukang obral parabot teh kerung tuluy pok nembal. Ai, ngomong naon bieu?
Na teu kadenge tadi dewek cecelewengan? Yeuh, ni ieu teh parabot jualeun, tapi hargana diobral alias dimurahkeun. Si Nini kadenge ngeh ke seuri. Oh, iya teh parabot jualeun. Ngomong atuh ti tadi. Beneran ya? Dewek butuh tampolong aya? Ulang tukang parabot teh ngahulang, matana mencrong ka si Nini. Tuluy kadenge tukang parabot teh nyarita deui. Tong sok nanyakeun nu aneh-aneh atuh ni. Di mana teuing zaman kiwari aya nu ngajual tampolong? Mun erek ge ku ieu yeuh. Tukang parabot ngomong kitu na teh bari nembongkeun pispot. Atuh si Nini kerung matana mencrong kana eta pispot, siga nu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna. Naon nu kieu teh ujang? Geuning siga lampu Aladin. Cek si Nini bari nyabakan eta barang. Atuh tukang parabot teh kadenge nyikikik seuri. Nah, di sini ni zaman kiwari mah geus eueuh lampu Aladin atuh. Sarua nu kieu oge ni bisa dipake tampolong. Top tah diobral 10.000. Ngadenge harga pispot 10.000 teh si Nini ngahulang. Najan bari rada asa-asa pok manehna nanya. Ke, ari 10.000 teh sakumaha ujang? Cing ieu pangitungkeun duit dewek aya 10.000 teh? Kituna teh si Nini bari ngodok utang, ku siwal ngaluarkeun carecet bungkus duit. Buru eusi carecet teh dikaluarkeun. Mana horeng eusina teh duit receh wungkul 100 perakan. Tukang parabot katempo kerung tuluy ngomong tegeug. Geus ni, ari teu boga duit mah tong sok legeg hayang barang boli sagala. Geus rawatan deui duitna. Lumayan jang piparantieun ngerok tongong. Si Nini diomong kitu teh kalah ka morongos. Naon? Baruk jang paranti ngerok tongong? Teu uyahan sia. Ya, tong disebut Nini Warsi. Lamun teu kabual meuli tampolong mah, tong boro ukur tampolong. Najan kabeh dagangan Andika kudu dibeli oge, dewek masih keneh mampu. Kang parabot teh eleh geleng, manehna malik morongos. Geus gandeng lah, jelema mah kumaha syariat. Ya, nu ngaran wakuwu moal bisa dibobodo. Geus alik, tuh, rek borong mah kasih Alek tukang pakaian. Cenah mah loba kutang kurut kelong wewe. Cocok jang si Nini mah. Si Nini sigana diomong kitu teh hatena kagetrik. Sarta teu loba omong ceg manehna teh kana panci leutik nu ngagoler dina dasaran. Teu tatapa si Nini deui ngan pelawar panci teh harita dipangpengkeun ka wakuwu. Trok eta panci teh nenggal pisan kana sirah wakuwu. Atuh kuak wakuwu harita teh ngagoak. Waduh. Jauh teh. Dasar Nini kasebelan. Awas ya, tungguan wawales ti aing. Dasar Nini boke. Lege guys siga nu heueuh boga duit. Si Nini diomong kitu teh teu nembalan, anggur koloyong init ninggalkeun wakuwu nu keur ngusapan tarang. Dag si Nini teh harita eureun lumpangna hareupeun tukang obral pakaian. Anu tayalian si Alek mantan tukang dagang tahu. Og si Nini teh nagok tuluy leungeunna rumpu rampa kana rupa-rupa pakaian anu ngampar dina dasaran. Ceg manehna teh kana calana lejing. Satuluyna kadenge manehna nanya. Ari ieu stocking sabaraha duit jang? Stocking cenah cek si Nini mah para mitra. Padahal mah eta teh calana lejing. Delek mata si Alek teh ngadelek kana beungeut si Nini. Bari rada baeud manehna ngarawel calana lejing tina leungeun si Nini. Gas ulah ngorek dagangan. Siga nu nyawe rek meuli. Ngadenge si Alek ngomong kitu, si Nini teu tarima. Atuh gantawang teh si Nini nyarekan. Ngomong naon sia teh? Na aing teh direkan awewe kere. Ya, tempo. Usiwal si Nini ngaluarkeun dompet tina jero sampingna. Tuluy dompet teh dibuka, anabreh teh duit sagepok ratusan ribu kabeh. Atuh si Alek ngajenghok kaget lain dikieuna. Malah wakuwu oge kuat kanangtung, hayang ngayakinkeun tetempoanana, yen Nini Warsi boga duit loba. Nampo kitu serengeh si Alek teh seuri tuluy noel si Nini, bari pok nyarita leuleuy nadana muji-muji Nini Warsi. Wah, tetela si Nini teh saurang konglomerat. Sigana boga pausahaan gede. Kana naon usaha teh ni? Ditanya kitu, Nini Warsi seuri maningehke banget ku bunga. Nu matak oge ari meunteun jelema teh ulah nempo teuing kana syariat. Najan pangawakan kolot siga dewek oge, ari soal duit mah bisa ngelehkeun Andika. Ya, bisi Andika hayang nyaho
usaha dewek teh karena bisnis barang. Si Alek ngahulang, babakuna mah ngarasa heran, awewe pantar Nini Warsih bisa keneh bisnis barang sagala. Pon kitu dewa kuwu, nuti tadi ngadedengekeun omongan Nini Warsih, kuat kanyampeurkeun. Manehna hayang sidik kana naon anu rek diomongkeun ku Nini Warsih. Anu majar cenah Nini Warsih teh boga usaha kana bisnis barang. Satuluyna harita nu nanya teh si Alek. Cing ni bejakeun bisnis barang teh, barang naon? Sugan we kuring bisa nurutan, ambil loba duit siga sini ni. Ditanya kitu ku si Alek, Nini Warsih ngehkeh deui seuri tuluy pok nyarita. Piraku nu ngora pantar Andika eleh ku dewek. Ya, hari budak ngora mah kudu gede kahayang jeung loba kadaek. Bisi Andika hayang nyaho kana bisnis barang nu ku dewek dilakonan ajeuna teh nyaeta bisnis barang penta. Kulang si Alek jeung waku pating haruleng, tuluy silih reret. Mantare kitu kadenge deui Nini Warsih nyarita. Tah, bisi Arandika duaan aya minat nurutan bisnis barang siga dewek. Sok, ku dewek rek dipapatahan kumaha prak-prakanana. Bisnis barang penta mah gede untungna, modalna ukur cicing diuk sisi jalan. Duaan pating haruleng keneh. Ngan dipikir ku maranehna, omongan Nini Warsih teh memang aya benerna. Sabab nu kaalaman ku maranehna, harita dagang ti isuk jeput nepi ka wanci lohor teu meunang duit saperak-perak acan. Atuh ku ayeuna kitu jorojoy waku jeung si Alek teh aya niat ganti pacabakan kana bisnis barang penta. Atok waku harita teh ngilu nyarita. Duh, bener pisan ni. Dipikir-pikir mah mending keneh bisnis barang penta. Modalna ukur kadaek. Jadi moal boga rugi. Ngan kumaha carana ni cing papatahan. Ngadenge waku nyarita kitu, Nini Warsih ngehkeh deui seuri. Syukur atuh, ari daek nuturkeun tapak lacak dewek mah. Eta hartina dewek bakal boga batur anyar. Ari carana mah gampang kacida. Arandika duaan karidiuk atawa sila sisi jalan. Tuluy ka sakur jalma nu ngaliwat nyarita. Nun parasihan kulan. Abdi jalma teu aya kagaduh. Jang saterusna. Nyarita melas-melis menta di pikarunya. Basana mah kumaha Arandika we. Nu penting caritaan teh sing matak pikarunya jelema. Nini Warsih nyarita panjang lebar nerangkeun cara-carana bisnis barang penta teh. Atuh waku jeung si Alek teu kudu dipapatahan 2 kali, maranehna langsung bae ngarti kana naon anu diterangkeun ku Nini Warsih. Atuh teu ngeundeuk lila satuluyna waku jeung si Alek sarila sisi jalan sakumaha papatah Nini Warsih. Kalayan harita sarilana teh bari anger nyang hareupan dasaran sewang-sewangan. Waku sila nyang hareupan paparabotan, atuh si Alek silana teh nyang hareupan tumpukan pakaian. Teu tinggalin Nini Warsih oge harita teh emok sajajar jeung nu duaan. Ngan jarakna teh rada paanggang. Atuh kaayaan harita, tilu jelema sebutkeun bae tukang baramaen ngajejer dina trotoar. Manehna nungguan jalma nu ngaliwat, nu bakal dipenta sih piwelasna. Keur kitu rentang-rentang ti kajauhan aya saurang lalaki kolot lempang kalebah dinya. Siga nama eta jelema teh tas ti pasar kaciri we. Manehna rebo ku babawaan 2 leungeunna angkaribung. Atuh nempok kitu waku si Alek jeung Nini Warsih caruringhak tuluy siap-siap beraksi. Nu mimiti kaliwatan ku eta jelema nu tayalian Bahrowi nyaeta waku. Reg Bahrowi teh lempangna eureun sabab kadenge waku nyarita melas-melis. Pasihan kulan. Abdi jalmi teu gaduh nu butuh ku pitulung. Pasihan kulan, pasihan. Waku nyarita kitu teh bari namprakeun leungeun katuhuna. Sedang dampaleungeun kencana mah dipake nutupan beungeut. Siga nama waku teh boga keneh rasa era sabab kakara harita manehna terjun kana bisnis barang penta. Ari Bahrowi manehna ngahuleng nempo aya tukang baramaen jajaluk bari dihareupeunana ngampar dagangan rupa-rupa parabot. Dari dina kaayaan heran, manehna ngomong jero hate. Ke, teu ngarti aing mah. Aya tukang baramaen jajaluk bari dagang parabot. Naon maksudna nya?
Bingung aing mah. Tuluy kadenge deui harita teh Wakuwu jajaluk. Nun parasihan kulan, teu kedah ageng-ageng, asal cekap saongkoseun we. Satuluyna Bahrowi nagok, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur bara maen. Saterusna ditataan hiji-hiji. Ke, boleh dengar ti aing mah. Parabot ngampar hareupeunana, tapi manehna ngadon jajaluk. Moal kitu stres mah jelema teh. Tapi cing, ku aing rek diayonan. Grentes Bahrowi, manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku Wakuwu. Satuluyna pok Bahrowi harita teh nyarita. Ke, beneran si bapa teh keur jajaluk? Pan pakaya sakirobana, coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede. Wakuwu diomong kitu teh manehna tuluy melong ka Bahrowi, sarta hulang mikir di barung ku ngomong jero hate. Tetela, ieu jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eta meureun pedah aing jajaluk teh, bari nyang hareupan barang dagangan. Rengse kitu pok Wakuwu nyarita deui. Tuluy kadenge deui harita teh Wakuwu jajaluk. Nun parasihan kulan, teu kedah ageng-ageng, asal cekap saongkoseun we. Satuluyna Bahrowi nagok, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur bara maen. Saterusna ditataan hiji-hiji. Ke, boleh dengar ti aing mah. Parabot ngampar hareupeunana, tapi manehna ngadon jajaluk. Moal kitu stres mah jelema teh. Tapi cing, ku aing rek diayonan. Grentes Bahrowi, manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku Wakuwu. Satuluyna pok Bahrowi harita teh nyarita. Ke, beneran si bapa teh keur jajaluk? Pan pakaya sakirobana, coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede. Wakuwu diomong kitu teh manehna tuluy melong ka Bahrowi, sarta hulang mikir di barung ku ngomong jero hate. Tetela, ieu jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eta meureun pedah aing jajaluk teh, bari nyang hareupan barang dagangan. Rengse kitu pok Wakuwu nyarita deui. Oh, puguh kuring teh, keur dagang bari jajaluk. Nyasugan we aya tambahan penghasilan. Tah ayeuna si Abah ka kuring teh, rek barang bere atawa rek barang beli? Bahrowi ngahulang sajongjongan, sarta teu lila pok ngomong. Oh, jadi si bapa teh keur jajaluk bari dagang? Wah, halus euy eta ide teh. Tina jajaluk menang duit, jeung tina dagang oge bakal menang untung. Nya geus ayeuna mah kieu. Dewek rek mere sodako, ngan moal ku duit. Da duit mah geus beak dipake balanja. Ku ieu bae ye. Bahrowi ngomong kituna teh, bari ngasongkeun daun kawung manis sabebed. Lumayan daun kawung oge, jang nyelang-nyelang di mana hayang udud keur teu boga duit. Atawa dijual wae kanu butuheun. Song daun kawung teh ku Bahrowi dibikeun ka Wakuwu. Atuh Wakuwu pada narima oge hatena mah ku gulunuk. Sabab nu diarep-arep ku manehna mah nyaeta duit lain daun kawung. Teu lila pok Wakuwu nyarita deui. Duh, nuhun kulan. Didoakeun ku kuring. Ieu daun kawung teh sing tiasa kagentosan deui langkung ti satrek. Bahrowi teu nembalahan. Memeh indi teh matana ngulincer kana sagala barang anu aya hareupeun Wakuwu. Sarta teu lila ceg kana teko bari pok ngomong. Tah, tadi pan dewek geus mere sodako. Ayeuna si bapa oge, najan tukang bara maen, kudu daek mere mawe. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Ambeh babari rejeki. Wayah nanya ieu teko ku dewek dibawa. Tadi mah teh, teu boga teko-teko acan. Jadi ieu teko ku dewek rek dipenta. Sing ridonya, da tadi oge dewek mere daun kawung ka si bapa teh, kacida pisan ikhlasna. Jadi si bapa oge kudu sarua ikhlas. Beres carita kitu, Bahrowi nyokot teko nu dipika hayang ku manehna. Teu nungguan di jawaban Wakuwu, koloyong Bahrowi teh indit bari ngajingjing teko. Atuh sajungna Bahrowi indit, Wakuwu teu bisa nyarita. Gawena ukur colohok we. Sarta teu lila manehna ngomong jero hate. Nah abet kitu jadina. Rugi kaya kieu mah euy. Harga daun kawung paling ukur 2000 perak.
Sedengkeun teko mah pan aing bisa ngajual 20.000. Wah, kurang ajar tah jelema. Awas ya, ku aing iraha-iraha tekona rek dicokot deui. Para mitra sadaya, Bahrowi terus benong toyod lempang. Leungeun kencana ngajingjing kantong keresek, sedang leungeun katuhuna ngajingjing teko. Jog manehna anyog ka hareupeun si Alek nu sarua keur sila nekak siga wakuwu. Leungeun katuhuna namprak sedang leungeun kencana nyekel dudukuy, bari sirahna rada tungkul siga nu munikeun beungeut. Kadenge ku Bahrowi nu sila teh harita nyarita melas-melis. Nun parasihan kulan, abdi jalma sangsara, dahar isuk henteu sore. Sakalian hayang udud ge, sok nganyuk bae ka warung. Bahrowi teh lempang nangaraneg, ret kanu keur jajaluk. Geuning eueuh bedana jeung tukang jajaluk nu tadi nya. Manehna oge sarua jajaluk bari nyang hareupan dagangan. Ngan bedana ari nu ieu mah daganganna teh rupa-rupa pakean, samalah aya kutang rubak sagala geuning. Awas ya, digawean ku aing siga jelema nu tadi. Omong Bahrowi jero hate. Cerinting harita Bahrowi teh nyamperkeun kanu keur jajaluk sarta satuluyna nanya. Ke, si Ujang teh keur jajaluk? Nu ditanya teh nembalan, kalah tuluy nyarita deui melas-melis. Nun pasihan kulan, abdi jalma sangsara taya kaboga. Pasihan kulan. Ngadenge si Alek nyarita kitu teh, Bahrowi ngodok enong calana. Kusiwa manehna ngaluarkeun gasolin. Satuluyna pok nyarita. Duh, karunya teuing nya. Yeuh, abah mere ieu. Lumayan jang paranti ngahurungkeun hawu. Wayah nanya, abah keur boke. Song harita gasolin teh dibikeun ka si Alek, atuh ku si Alek ditampanan. Cek dina pikirna teu nanaon mere gasolin oge, da bisa ieuh dijual. Atuh beres nampanan gasolin, si Alek nganuhunkeun. Duh, nuhun pisan bah, katampi kagegelan teh. Didoakeun ku abdi, muga gasolin anu dibikeun ka kuring, sing kagantian ku gasolin anu leuwih gede batan gasolin anu ieu. Ari Bahrowi ngadenge nu baramai nyarita kitu teh, manehna nyerengeh seuri teu lilapok ngomong. Nya sarua nuhun euy, geus didoakeun. Da memang kitu kuduna. Mun aya nu barang bere kudu gancang didoakeun. Sangkan sodakohna teh jadi barokah. Ngan teu cukup kitu bae. Najan ilaing tukang baramain oge, kudu daek mere maweh. Sangkan dibabarikeun rezeki. Tadi pan dewek geus mere gasolin. Tah, ayeuna ilaing oge kudu mere ka dewek supaya impas. Dewek mah hayang ieu we sarung, butuh jang ari ngaronda. Cek Bahrowi bari ceg kana sarung dagangan si Alek. Kebeg teh si Alek ngarenjag kaget lain di kieuna. Nempo Bahrowi nyokot sarung tina tumpukan pakaian anu aya hareupeunana, atuh manehna colohok. Wah, cilaka ya. Tetela ieu jelema geus nipu ka aing. Manehna mere gasolin paling ukur harga 5.000 perak. Sedengkeun sarung aing bisa ngajual 20.000. Waduh, rugi gede ya. Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sabab Bahrowi harita teh geus init ninggalkeun manehna, bari mawa sarung menang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrowi harita manehna geus menang teko jeung sarung. Atuh lempangna oge rurusuhan, sieun wakuwu jeung si Alek mudag manehna. Ngan harita lempangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna, aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk siga wakuwu jeung si Alek. Nun pasihan kulan. Nini yami nu gelis, geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga, malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini, pasihan kulan. Dan Bahrowi teh lempangna eureun, tuluy nyamperkeun ka si Nini teu lilapok nyarita. Duh, awatos teuing. Tos lami Nini jadi tukang baramain teh. Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini nu taya lian Nini warsih teh harita ngahuleng. Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sabab Bahrowi harita teh geus init ninggalkeun manehna, bari mawa sarung menang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrowi harita manehna geus menang teko jeung sarung. Atuh lempangna oge rurusuhan, sieun wakuwu jeung si Alek mudag manehna. Ngan harita lempangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna, aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk siga wakuwu jeung si Alek.
Nun pasihan kulan Nini Yami nunggelis geus teu indung teu bapa anak incu ge teu boga malah teu baraya-baraya acan sing hawatos ka Nini pasihan kulan. Dan Bahrowi teh lempangna eureum tuluy nyamperkeun ka si Nini teu lilapok nyarita. Duh, awatos teuing. Tos lami Nini jadi tukang baramain teh. Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini nu tayalian Nini Warsih teh harita ngahulang. Ngan teu lila tuluy manehna ngajawab. Nya saka ingat Nini mah jadi tukang jajaluk teh disaprak jadi nini we. Rek mere sodako tamual si Ujang teh. Kadipan ka tukang baramain anu duaan mah si Ujang teh barang bere. Pilaku ka Nini anu batan sakieu si Ujang rek tega. Bahrowi ngahulang sajongjongan. Manehna mikir kumaha carana mere sodakoh ka si Nini. Sabab manehna harita teh keur teu boga duit saperak-perak acan. Atuh teu lilapok manehna balaka ka si Nini. Duh, hampura ni. Kuring teh lain mung mere sodakoh. Ngan balaka we, kuring teh keur teu boga duit. Tadi barang bere ka tukang baramain anu duaan oge, lain ku duit. Tapi kanu saurang mere daun kawung, jeung kanu saurang deui mere gasolin. Si Nini ngahulang tarangna keruh. Teu lilapok nyarita. Nya eta mah kumaha tegana si Ujang we ka Nini. Piraku ari kanu duaan mere, ari ka Nini henteu. Bisi si Ujang teu boga duit mah, eta we atuh sarung jeung teko ka dieu keun. Kabeneran Nini teh teu boga simut. Jadi mun geus manjing peuting teh sok hese sare. Teko oge sarua deui butuh. Jang wadah cai paranti ari isuk-isuk ke kemung. Ulang deui Bahrowi teh ngahulang, manehna oge mikir dua kali ari kudu mikeun sarung jeung teko mah, da manehna oge sarua butuh. Keur kitu lara aya saurang aki-aki ngaliwat ka lebah dinya bari ngajingjing payung. Lamun ngajingjing payung teh lempangna eureun, tuluy nyamperkeun si Nini bari pok ngomong. Yeuh, nih, top tah mere payung. Lumayan jang paranti lelumpangan jauh. Ngan ke peuting dewek rek ulin ka imah si Nini. Payung teh dialungkeun ka si Nini, atuh rikat ku si Nini disanggap, bari kadenge nyarita. Tuh, nuhun pisan atuh ki. Ceuk bae bisi engke peuting rek ulin ka imah mah. Tapi tong pokoknya bawakeun martabak. Tuh, Jang, aki-aki oge mere payung. Piraku si Ujang eleh ku aki-aki. Gengsi euy. Tuh, jalma oge narempokeun. Nah teu era. Red Bahrowi ka tukang beca, nu teu jauh tidinya. Katempo tukang beca teh mereupan. Beureun mun ku basa lisan mah maksudna ngomong kieu. Awas ya, mun teu dibikeun dihajar ku aing. Atuh kelemes Bahrowi teh nyalemes, tuluy song mikeun sarung jeung teko ka si Nini. Atuh lain deui bungah napikeun si Nini, sarung jeung teko teh gancang ditampanan bari satengah direwak. Nuhun Ujang. Nini teh kacida sugemana. Tetela aya keneh jelema soleh siga si Ujang. Ulin atuh ka imah Nini. Bahrowi teh nimbala. Ngan koloyong we manehna teh indit. Red ka tukang beca nu tadi mereupan, katempo ku Bahrowi tukang beca teh molotot, bari ngamang-ngamang sendal capit, siga rek dipangpengkeun ka manehna. Atuh Bahrowi teh malinges, tuluy nong toyod lempang. Jadol teh, aya bagja teu daulat. Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Eta tah tukang beca kurang ajar. Make nyingsieunan aing sagala. Awas ya, iraha-iraha ban becana ku aing dikempesan. Ari waku, lain deui kagetna barang nempo teko anu tadi dipenta ku Bahrowi geus aya dina leungeun Nini Warsih. Atuh pon kitu deui si Alek, nempo sarung nu tadi direngked ku Bahrowi teh ayeuna geus kapimilik ku si Nini. Manehna kacida madenghalna, tuluy waku jeung si Alek nyamperkeun si Nini. Teu lila maranehna kadenge paloba-loba omong. Tiluanana harita teh silih tunjuk bari cacarekan papadana. Ngan teu lila kituna teh nu tiluan katempo bubar sanggeus tukang beca nyamperkeun bari ngamang-ngamang kompa sigarek dibabukeun ka wakuwu jeung si Alek. Atuh wakuwu jeung si Alek pating kelemes. Tuluy maranehna arindit ka tempat asalna, sedang Nini Warsih mah langsung ngalios indit bari kadenge heheotan sagala. Manehna harita teh leumpang reuncum ku babawaan nu tayalian sarung, payung jeung teko.